Ariel lain anu kaopatna lah tulus sare ieu mah. Atuh nelpon Duh si Bebeb. Halo, Assalamualaikum. Hah? Meser Softtek. Atuh ayah malu mah. Meserna. Naon atuh. Sugan buka aja. Pak Haji Dulahong. Hon. Enggak, Assalamualaikum. Entah buka kene aja Pak Haji Dulahong teh. Assalamualaikum. Haji. Waalaikumsalam. Pak Kadus. Peroginan? Meser Softtek. Hah? Softtek. Oh, Softtek. Gandeng gandeng tinggal aku. Naon? Softtek. Iya. Nyerahkan kadus-kadus mulai Softtek. Isusis kita mulai Softtek. Nya beli Softtek masalah daripada sia beli Lesina. Ini Pak. Kadus masuk umbar-umbar deket lagi mereka. Ya, matak ulah sok wawanian ari ka Pak Kadus. Pak Kadus mah apal sagala oge ti mimiti sajadah tepikeun ka haram jadah apal. Lah pokona mah geus dibongkar ku urang. Duh, maaf Pak, mau di deui hampura. Masuk di umbar-umbar orang Pak. Sok wawanianan ari ka Pak Kadus. Kok aing bongkar. Oh, jangan Pak, ulah ieu mah ulah. Bener Pak. Embung dibongkar. Embung. Aduh Pak, Bang. Itu mah duit ya Pak. aing mah sayangnya. Pak, saya yang nama Pak. Ayo sepi. Itu mah. Terus balik bisa dibongkar. Siap, ada mau dibongkarnya Pak? Wah, Oke. Aman. Pak Kadus. Harewasan yang sakitnya. Nyerigakeun. Wah, eta mah urusan ieu pokona mah haji mah ulah ting hayang apa. Geus aya nama Softtek we Softtek ieu. Pemajikan cenah tuh gitu geus ieu bisi kaburu banjir. Sok. Itu bade ngerasa naon? Nah, nu rasa naon nu penting mah pageuh we. Cekap aja. Cekap. Sabaraha ieu Pak Haji? 5.000. Mau dikeresekan eta mau izin. Tah, ulah teuing. Ieu tah diamankeun kieu. Tah, pas Pak Haji nya. Sip. Si Kevin wawanianan ari ka Pak Kadus. Geus puguh ari ngaran Kadus mah apal jeroan-jeroan masyarakat teh. Pan ayeuna alhamdulillah dititah kumaha majikan lancar meuli Softtek. Duit meunang ti si Kevin alhamdulillah. Assalamualaikum. Bu. Salam. Kenapa Pak? Kepergian. Naon cenah? Di sini nama ieu tuh. Mau ada butuh. Atuh ulai isin mah. Sampai nyambungan kok mau isi dari henteu mah. Coba tetangga coba baraya. Mohon teras. Lamun terus 100 sama nyambungan. 100 Pak. 100 masa teu aya. 50 mah. Yos. Mohon. Da tuh. Kayak dibayar sore. Haji cenah ge. Kayak dibayar sore nungguan transferan ti kalian. Oh, mohon. Kada hilap tapi nya angke santen. Ya, siap. Nuhunnya, Bu. Mohon. Bu. Pak, kumaha di Pak Kadus? Bayar Pak. Henteu tadi balik lagi nu kirang 50. Oh, 50 deui nya. Da tadi 50. Mohon penyambungan kaduaan. Oh. Tadi kan tak aja nambah 50 Ibu KB. Oh, mohon. Ini Pak. Aya di. Oh, aya ya Pak. 50. Sip. Nah. Habis pak nginten bayarnya kada sambetan ke ibunya. Iraha nu tadinya. Mohon tadi 50 tadi lunasnya kada sambetan. Oh, mohon. Mohon. Mohon Bu. Mohon, mangga sami-sami. Ieu teh ning asa kalah jadi lieur ka abi eung. Pan tadi teh Pak Lurah nu nambut, ning kalah jadi abi nu katipu. Cewek potong lah tina siltap. Itu dikasih Kevin masuk. Kevin. Ada. Pak Kadus. Tujuh. Naon ini Pak Kadus dia? Kadus. Tujuh tuang Pak Kadus. Mohon. Gang Kevin. Di mana ya wangi-wangi? Pak Kadus. Abdi tos ieu tos ngalong tapi tuh ngalong sana kalau ka di alongan ku batu.
jalan batur. Deh, harusnya teh. Dan nama dia ya. Ulah bersedih, ya Pak Kadus ya, terbanyak uang. Ayo nama Mas Bangga ya Mas Bang. Sok personal baik, saya bayar Pak Kadus. Wah, siap eta urusan permasdangan numpang ke lapar ya. Kak, pesan dah. Siap. Ah, siap. Gimana? Udah di sana HP. Oh, Assalamualaikum. Oh, ngan. Hoknya, Kevin, sing warung tuang banyak. Saya nona pangga sekerapnya. Ih, si Kadus sekali lapisan. Mau pergi ke mana? Si Kadus kan harus si buat trek mayar. Aduh, no. Mayar. Dasar tadi suara.